RT sia kebeneran daguan sakedeung. Tek naon, wani-wani ngeureunkeun pejabat. Panasaran aing nu gara-gara kamari ngariung. Si Ropi jeung si RT naon deui wae. Sarame wae ieu nu duaan ieu. Lain aya naon deui wae ieu ni sarame wae, Tom and Jerry wae. Ieu warga hiji ieu ting ade masalah naon nih. Kieu gul euy, kamari aya riungan. Iya sasalaman ke aing nepikeun ka dikepeskeun. Nah iya yo abong setara lah jeung pejabat deui sasalaman nepikeun ka rengkuh-rengkuh. Nah jeung aing dikepeskeun ka hayang aing ulah kitu atuh sarwakeun we pirasa salaman. Oh, gitu cik teh atuh teh. Peupeuriheun dina masalah bantuan ente teh loba diomongkeun keluarga. Cik atuh dina sasalaman mah jeung warga ulah pedah ngarasa jadi pejabat ngarasa aing. Sok we ratakeun ulah ayeuna jeung satara nu satara atawa luhur saluhureun pejabatna karek rengkuh. Ulah kitu teh awon sok saruakeun ngaran jeung warga jeung nu miskin erek jeung nu teu boga. Atuh urang hampura pi geus nyinggung maneh. Tah kitu atuh. Lainna raribut wae Tom and Jerry era keluarga nu lain. Saya urang ngopi teu urang ya